Sampurasun pamirsa anu diberkahan di lebet Gusti anu welas asih bagja tina kanan. Pamisim kuring tiasa nepangan deui pamirsa ngalangkungan ieu program nyaeta program Pani Ismanah mangrupikeun hiji pintonan di kanal YouTube YKB basa Sunda. Pedaran Pani Ismanah ieu dumasar ti buku panglenyepan wasiat. Tangtos mulus rahayu berkah salamet eta nu kusim kuring diteda ka Gusti Pangeran nyerengan pamirsa salalamina. Pamirsa sateacana hayu urang nanda ka Gusti sangkaan urang tiasa ngartos naon rupi pangandika Gusti ngalangkungan Pani Ismanah ieu hayu urang ngadua. Gusti Allah Rama nu linggih di sawarga hatur nuhun tiasa keneh abdi sasarengan. Pedar naon rupi nu janten jejer dina episode Pani Ismanah ayeuna bukakeun hate manah sim abdi sadaya sangkan tiasa ngartos oge nu utamina mah ngalarapkeunana dina kahirupan sadinten. Amin. Pamirsa dina danget ayeuna pangandika Gusti dicandak tina kitab Jabur pasal anu pasal 88. Jejerna nyaeta pupujian abdi paneda abdi. Nah, pamirsa anu janten ayat luluguna nyaeta ayat anu kaopat anu kieu unggalna. Geura sura keur pangeran, sakuliah jagat, mulyakeun mantena ulagu jeung surak gumbira. Pamirsa aya hiji carita ya nalika dina kajantenan karusuhan di tahun 88 aya hiji sobat anu kaleresan gumina teh henteu tebih di tempat kajantenan eta. Anjeunna kacida sieuna margi sanes bae ngangse atanapi nyium bau haseup tinu kadurukan tapi oge ngadangu sora-sora tingja reritna pating koceakna warga anu ngarandapan musibah dina waktu sakarita. Keos cenah bahasa dengan mah tah sajroning dina rasa kasieun eta ki sobat ieu teh tos henteu sanggem deui ngadua. Hiji-hijina cara anu tiasa dilampahkeun teh nyaeta mung tiasa ngawihkeun atanapi nembangkeun lagu dumasar tina kitab Jabur pasal 23 nyaeta lagu Gusti Pangangon nu sae. Anjeunna teras-terasan ngawihkeun lagu eta. Dina kumpulan album Sunda Rohani aya oge lagu nu sami eta teh disanggi atanapi ciptaan Abah Pandita Gideon Masri. Anu kieu geuning laguna teh. Gusti Pangangon nu sae nu nuntun kahirupan nuntun kacai nu herang ngicakeun kahariwan. Nah, gitu. Pamirsa manawi aya wae nu nganggep yen pupujian mah henteu sami cenah sareng ngadua teh. Tapi dina kitab Jabur pasal anu ka-88 ieu umajak ka urang sadaya pikeun ngawihkeun tembang pupujian anu anyar kanggo Gusti. Pamirsa anu nyerat kitab Jabur pasal 88 ieu ngagambarkeun yen jagat raya oge ngiringan maruji Gusti. Pupujian teh saestu namah nyaeta pintonan iman anu sami pentingna dibandingkeun pintonan iman anu sanesna. Pupujian anu dikawihkeun kalayan sapinuh hate eta mangrupikeun hiji bentuk rasa syukur jeung doa urang ka anjeunna. Dina sajroning kariweuhan padamelan urang sadaya hayu urang maruji Gusti sanes kanten. Hayu urang kidungkeun rasa syukur eta dipiri ku geuning oge pupujian. Pamirsa hiji kawih pujian teh upami ku urang dikawihkeun kalayan dipinuhan ku rasa syukur jeung kayakinan oge eta teh mangrupikeun hiji paneda, hiji doa. Komo deui pupujian eta dikawihkeunana kalayan galumbira. Eta teh tiasa nyandak hiji kabunga jeung rasa lugina anu tahaya papadana. Estu tiis pikir herang mata tentrem hate genah tumanina margi sanes bae kanggo anu ngawihkeunana tapi oge kanggo anu ngadangukeunana. Leres teh? Nya leres atuh.
Amin. Pamirsa, hayu urang ngadua. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun. Abdi diajar dengan ayeuna yen hirup abdi sajatina. Hirup abdi salawasna taweleh. Muji syukur ka anjeun ngalangkungan puji-pujian. Bertahan hirup abdi sadinten dilebet Gusti dengan doa. Amin. Pamirsa tong hilapnya di like, di komen, sareng di subscribe anu hartosna pamirsa parantos sasarangan ilu biung dina ngawartakeun beja kabungahan. Urang kada siap janten alat keselamatan Gustinya ngembarkeun kanya Gusti ngalangkungan program rohani. Atur nuhun, mulus rahayu berkah salamet Gusti ngabarokahan. Amin.